Ya lur, saha nu ngarasa orang Sunda, tapi begitu mempelajari bahasa Sunda sok rieuh sorangan. Soalnya bahasa Sunda mah nya bodor lagi lamun teu seukeut-seukeut teuing mah moal bisa ngagoongkeun asli. Contohna kieu ya nya, bahasa Sunda ya. Teuing artinya tidak tahu. Teung teuingeun tega. Bala kotor. Bala-bala hakaneun ngeunah tajeng kopi. Batur orang lain. Babaturan temen. Ya kan? Korong, upil, kongkorong, kalung, kongkorong, hampang ringan, kehampangan kencing, ya kan? Sakit gering, kepala sirah, sakit kepala bukan gering sirah, tapi jangar, munteriet. Nah, terus nambut, pinjem, artos uang, kalau pinjem uang banget sia urung. Ya luar biasa bahasa Sunda mah. Mun pinter-pinter teh mah hese.